ilah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah jeung guru ahli Allah beda. Mantap urang kuari hayang jadi murid Tuan Syekh teh sakumaha tadi Bukit Turmudi dicaritakeun ieu Tuan Syekh teh ngabogaan buku nu sakitu samadal basor sapangdeuleuh mata aya catatan-catatan muridna kieu dongengna teh menta ka Gusti Allah munajat supaya kula ieu diangkat darajat atawa dikumahakeun disalametkeun enggeus tapi cek Tuan Syekh aya kula mah geus teu hayang nu penting murid kula salamet murid kula hayang disalametkeun kasalametanna kumaha ulah aya hiji-hiji acan nu diasupkeun ka neraka geus atuh cek Gusti Allah catat dina bukuna sapangdeuleuh mata ente ulah nanyakeun di mana pabrikna leces ulah ieu lain buku kos kitu ya buku maknawi. Alhamdulillah dengan modal mahabbah bakal dicatat urang di buku eta kamahabahanana cara Pak Bupati mawa sapi ente bahkan nyokot sapi kan beda gubernur mawa JBG mawa ka dieu urang Pandeglang ge aya nu mawa ka dieu jeung berikut-berikutna eta ngaranna tanda mahabbah. Aya anu mahabbah mere aya nu mahabbah atuh nyokot kieu cenah mere kabeh deuk sanu ngadahar kumaha siapa eta urusanana tah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah dicatat di akhirat nanya Tuhan Syekh ka malaikat Malik aya murid kula eueuh nyasab ka neraka coba periksa ke malaikat Malik eueuh cekna alhamdulillahirabbil alamin nyana cicing we kieu geus geura ka sorga atuh cek malaikat Malik geus geura ka sorga moal emang kunaon moal ka sorga kula mah lamun can anggeus si jelema ka neraka emang kumaha beusi anu nyasab murid kula masyaallah lamun urang boga bupati model kos kitu tah mantap jasa geus boga gubernur model kos kitu tanggung jawab terhadap rakyat mantap tau lah bupati jeung gubernur mah kurang geus nyaho dadaek tau boga presiden mantep seperti itu mantep kumaha ngomongna ieu mantep tah tanggung jawab terhadap rakyatna masya Allah geus lah ulah nyaritakeun politik capek nyaritakeun politik engke Habib Umar Montohar teh nyana ahlina teh nyana ge terlibat hutang bangun eta nah iya begitu titah kasor kana neraka sorga moal waka ayeuna kena jajahoan heula kabeh ka neraka akhirna geus beres saparona geus aya 3 prapatna masih kene nangtung di dinya kene becek Tuan Syekh kajenting kaula dititah ka sorga moal daek moal dirobahkeun suku kaula uhariku kodami kula moal ngarobahkeun suku kaula dampal suku kaula di dieu selama jelema masih kena can anggeus ka neraka beusi aya murid kula nu diasupkeun ka neraka kula tanggung jawab moal kudu ditinggalkeun masyaallah eta lah nu urang nikmat jasa boga Kangjeng Nabi nyapaatan syafaatul uzma boga waliullah kutub auliya Tuan Syabdul Qadir nu tanggung jawab terhadap muridna aya muridna nu tilok salat maot begitu ditanya man rabbuka Abdul Qadir man nabiyuka Abdul Qadir wa ma kitabuka Abdul Qadir malaikat bingung Abdul Qadir kabeh ya Allah ya Rabb aya hamba Gusti mah uninga ditanya teh kabeh jawabanana man rabbuka man Abdul Qadir bae kumahakeun Gusti siksa langsung disiksa sia ditanya ku aing Abdul Qadir kabeh siksa sia ku aing col teh Tuan Abdul Qadir dek naonan dia ieu ditanya Abdul Qadir deui ieu tah maneh tah ieu gara-garana ieu mata kedek disiksa ku aing bejakeun ka Gusti Allah coba sakali deui bejakeun ya Allah ya Rabb Abdul Qadir na aya ditanya man rabbuka Abdul Qadir kabeh man dabyuka Abdul Qadir kan salah ieu kumahakeun Gusti siksa sia aing mah malaikat jageuna tetep disiksa sia ku aing pamonggol ditaekeun galon cekal ku Tuan Syekh blok kadiekeun sia tapal kadiekeun dirambet ku Tuan Syekh Abdul Qadir sambarangan sia suknya teh bejakeun deui ka Gusti Allah Gusti palu dicokot
Aisyah elehan amat atuh sia malaikat tanaga-anak gede Masya Allah meureun make babacaan panjana aya babacaan bismillahirrahmanirrahim malih bejakeun ku aing sia ka sia nah ieu cenah palu geus dicokot ku Abdul Qadir ku kumahakeun ieu tetep bae siksa oh jang nyiksa tuh kumahakeun bejakeun ieu mah pasek kitu pasek salat tilok naon tilok ieu mah ngan sakadar ai haol doang hadir